Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepung deui sareng simkuring pun salwa dina warta Sunda. Warta nu bade kapidangkeun nyaeta panimuan mayit nu dibungkus kaen diparkirakeun umurna 40 tahun. Kejadian eta teh ngajieun gigir kabeh warga. Pamirsa sok nyanggakeun Iber salengkapna. Ditimukeun sasosok mayit di Pamulang, Tangerang Selatan poe Sabtu 11 Mei 2024. Isuk-isuk sakitar jam 6.30. Wargi sakitar sekaligus tukang sampah nu eukeun ngumpulkeun sampah di lingkungan wargi namina Kartin nyaritakeun kasaksianna nimukeun mayit eta. Kartin ngaku awalna sugan mah mayit eta teh sampah nu dipijeun leungeunana sabab mayitna kabungkus rapi ku kaen. Kusabab eta Kartin hare teu mastikeun eusi kain eta, nepi saenggeus Kartin mereskeun pagaweanna manehna karek nyaho eusi kaen eta teh mayit ti carita warga sakitar. Kanit Remo Polres Tangerang Selatan Ibda Andira Wigata jeung jajaranna buru-buru datang ka tempat kajadian pikeun ngusut laporan warga ngeunaan panimuan mayit eta. Ditemukan dalam posisi terbungkus rapi. Dan memang kalau kita lihat setelah dibuka seperti bersih darahnya lah, tidak terlalu banyak. Untuk sekian dan terima kasih. Artinya ada luka, Bang, ya? Luka ada, tapi kami masih lakukan pendalaman. Siap. Untuk kelamin apa? Untuk jenis kelamin pria. Identitas sudah ada? Identitas. Untuk identitas kita masih belum mengetahui, masih kita lakukan pendalaman. Usianya, Pak, kira-kira? Usia mungkin sekitar 40-an. Masih segar posisi ya, karena memang darahnya juga masih merah ya. Jadi kelihatan segar masih. Artinya meninggalnya belum lama gitu ya, Pak? Nah, kalau perkiraan kita barulah terjadi. Wilujeng patepang deui di lain warto simkuring salwa Fadila Aprianti. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.